Bye. Assalamualaikum. Ta tempokeun. Bae wek pamer heula seutik. Masya Allah, alhamdulillahnya di hari ini teteh ada pesanan dan ini juga banyak yang jajan ya bestiku. Si teteh cenah meuni pamer gitu geuleuh. Keun bae atunya besti pamer dagangan mah da meunang meureunana. Kapanan ngameh loba anu apaleun ieu teh besti bahwa teteh teh berdagang seblak. Atuh ari teh ditempokeun mah moal aya nu apaleun atuh teteh teh dagang seblaknya besti. Ya sudah jangan berdebat ya. Tadi dia teteh teh lagi bikin pop es ya. Pas dipencet blenderna sugan teh ruksak. Ari pek poho eta teh can dicolokeun besti. Sabong ini teh lagi riweuh teteh teh. Cek bahasa nu alus nama teteh teh sibuk cenah. Dan alhamdulillahnya teh di saat teteh lagi sibuk-sibukna ini teh aya we nu mantuan ka teteh teh. Alhamdulillah ya besti rezeki anak soleh. Geus atuh teteh cenah tong ngadongeng wae teh tinggal popesna geus. Dan sementara teteh lagi sibuk ngaladangan ya besti. Tuh di dia si bibi ge ikut serta membantu teteh ya. Di sini si bibi teh lagi ngiksikan coklat. Lanjut teh ieu kana seblak tuh, ieu seblakna. Teteh ieu si nengkot ka diameuan wae kieu. Seungit cenah teh enak teuing peda hareupeun teteh. Nah kan alhamdulillah pesanan sudah beres dan yang jajan pun sudah beres. Terus di sini ku teteh di sepilnya ini ada yang jajan tapi makan di rumah teteh ya. Dan katanya mau di luar we teh cenah sambil nikmatin pemandangan pasir ciung. Mantap. Mantap. Ayo.